kieu jadi kulimi. Kemacul mau dahar. Kedahar mau macul lagi. Kawan belah. Naon ieu tengah sawah botol. Aneh aing lah. Lah. Yut. Balik deui ya. Tong naon nya? Geus botol sia ulah ngaganggu hirup aing lah. Aing geus reueud, geus RWD nya RWD. Reueud. Gitulah. Panu selesai botol kunaon ieu? Penasaran aing, coba bukalah. Wih, ngebut. Aing bebas. Masya. Aing jin anu ti wetan sawetan, anu ti kulon sakulon, sakulon saur saur. Aku jin dina botol aqua. Jin mah dina teko, kendi. Pilok dina aqua. Saya terpercaya kana aing. Saya meyakinkan meut aing ieu jin ya. Terpercaya sia? Henteu. Waduh, karena siang geus ngabebaskeun aing, ku beri satu permintaan. Hayang kaset. Ngimpi. Cina jin, aku tuh bisa nyin kasep. Gati. Anu lain. Hongges. Hayang duit sakieu ya. Juatan nu masya. Karak boga duit. Weh, kumaha jing? Jin ongko tuh bisa nenaon. Weh, sia meragukan kehebatan aing. Weh, tadi minta kasep teu bisa. Minta duit sakieu teu bisa. Aja bisa nenaon. Main tanah nu gampang-gampang bae. Anu lain. Honggesin. Aus ya aus. Aku cai doang teu bisa mere. Aya meureun cai mah. Tah, bisa aing cai doang mah. Ti wetan sawetan, ti kulon sakulon, sakulon saur. Tah. Hebat sih jin. Eta kelebihan aing. Pancaina setengah jin. Tanya ho. Minumnya. Kira inum didinya. Beneran. Woi. Woi, eta bacul aing di mah eueuh. Lain lah. Toblo amat ya. Lain. Oh eta sarua. Di mah aya baturna kos kitu. Jin. Rese budak tah. Sulap tak jadi naon dah lah. Pusing dulu nah. Siap Bos Jun. Bacul aing bawa-bawa we dia. Haram jadah doangan dia. Aing nang meuli di pasar Gembong sia eta mah. Di wetan sawetan, di kulon Tolong dia. sakulon, sakulon. Balikan tempat aing. Saur saur. Bangsat amat sia. Wah. Balikan tempat aing. Bangsat. Wih, nyampe. Aduh.
Jin, si kunaon? Abu yang Jin. Payah dia mah, buat tebi saun. Naik koski doang. Mending naik ojek Jin lah. Naik ojek memayar. Bos Jun, kunang turun di dia. Cenah dek balik. Tuh, dulu tuh. Mana? Itu cewek tuh. Mana? Itu. Wih. Wah, adonku. Bisaan sorangan Bos Jun. Jin, ayo. Siap, Bos.